Dina carita sudah serem Jumat wage pandamit para jurig sabangsana keluarna lain dina malam Jumat kliwon wae tapi dina malam Jumat wage oge maranehanana osok kalaluan ade tong ngadengikeun carita ieu sosoranganan bisi aya nu maturan jeung kadet nempoho subscribe-na ame engke di mana aya carita-carita anu alanyar maraneh bisa apal Ngaran kuring Agis. Kuring rek nyaritakeun deui pangalaman kuring anu pernah papanggih jeung jurig. Lemur kuring anu katelahna panututan di Jalan Paseh, Kota Tasikmalaya. Pangalaman ieu anu kadua kalian nu ku kuring dicaritakeun di dieu. Kajadian ieu oge geus cukup lila aya kana sababaraha taun ka tukangna. Kuring ge baheula teh masih keneh sakola SMA. Mun teu salah mah masih keneh kelas 2 SMA. Nya kuring ge sabarana mah henteu borangan-borangan teuing, bisa disebut wanteran, henteu pati sieun ku nu kararitu teh. Tapi kuring ge henteu bisa dibibisani. Ari keur datang borangan mah nya kuring ge borangan we. Contona lamun kuring hayang kih ge cacakan ka WC di imah sorangan. Ari keur datang borangan mah nya tetep rada sieun hate teh. Saperti biasa lamun kuring geus beres salat maghrib, kuring sok langsung we nongkrong di salah sahiji warung nu aya di lemur kuring. Di daerah wetan da ari di panututan mah aya daerah wetan, Kaler, Kulon, jeung Bojongsari. Ngan kuring mah sok resep nongkrong teh di daerah wetan jeung barudak wetan. Ari geus ngariung jeung barudak teh geuningan sok resep sagala diobrolkeun, ngobrol ka ditu ka dieu, ngobrol kabogoh, ngobrol jurig, ngobrol sagala atawa naon we hihitaran. Ari keur aya hitaran mah hareureuy arocon jeung barudak jeung babaturan. Ari ku resep mah geuningan waktu teh teu karasa, jol nyarerek we. Ditinggali teh jam teh geus jam 12 peuting. Jabah harita teh malam Jumaat. Batur barudak saurang-saurang saya nu balik ka imahna masing-masing. Tinggal kuring duaan cek babaturan kuring oge. Kuring mah rek
mulang we gis nyatu urang ya rek balik we ya isuk dewe nongkrongna ya siap. Nu akhirna mah kuring jeung baturan kuring teh baralik we da misah jalan misah jalur. Kuring mah kabelah kenca ari baturan kuring mah kaditu kabelah katuhu ini balikna teh. Terus ditingali warung ge geus mulai beberes geus arek tutup nya kuring geus samemeh init nanya heula ka Mang Ujang dan boga warung teh ngaranna Mang Ujang. Ujang beberes geus beberes cek Mang Ujang teh geus peuting. Oh iya tuh Mang Ujang, ayo Mang Ujang ya siap nya kuring ge ini tuh di warung teh. Tapi pas ari ditinggali ka jalan mani asa sepi, asa beda ti sasari masingnya ge geus peuting tapi kadang sok asa rada rame tapi peuting harita mah mani asa sepi. Kuring teh nuluykeun we jalan tapi dipikir-pikir asa jauh mun jalan ka jalan mah. Kuring teh aya dua pilihan, mun jalan ka gang deket tapi asa sieun jalan ka gang mah asa keueung, namun jalan ka jalan asa jauh da muter. Da kuring teh yang tere masingnya ge ditingali gang teh mani asa sepi sarua tapi kuring mutuskeun nyokot jalan ka gang nya kuring ge asup we ka gang balik ka imah teh lewat jalan gang. Pas kuring ke lempang geus tepi hareupeun masjid deg ngaraneg kuring teh nempo ka pelebah hareup ka pelebah pengkolan. Dina pengkolan eta teh di belah kencana aya kandang hayam, di belah katuhuna aya tangkal wargu nya kuring teh melong kadinya teh asa jadi muringkak mulu punuk teh. Kuring teh terus melong ka pelebah pengkolan eta teh tuluykeun ulah mun balik deui kumaha bae teruskeun we pikiran kuring teh. Lamun aya nanaon mah mun aya nu nolol aya nu nanaon kuring teh ngagerentas kitu arek ditonyok ku kuring mah. Kuring teh ngagerentas samodel kitu. Terus we kuring teh lempang deui. Eta mah sabot kuring tepi ka hareupeun tangkal wargu. Eta tangkal wargu ngadak-ngadak ngagibrig. Ngagibrig dikolong ku kuring teh. Eta mah bener-bener ngagibrig we tangkal wargu teh. Saya bakating ku tarik nusok padahal eueuh angin eueuh nanaon tapi bisa ngagibrig gitu eta tangkal wargu teh. Nya kuring di dinya setengah hayang lumpat tapi ari lumpat mah henteu kuring teh lempang we gancang da ari hate mah sorangan-sorangan teuing mah kuring ge aya kasieun. Terus we kuring ge lempang beuki ngagancangan.
Pas geus erek tepi ka imah ngelewatan hiji imah deui digigeureun imah eta teh hareupeun imah urang, hareupeun imah kuring. Aya urut sumur dina gigeureun imah tatangga teh. Nah, pas ngalewatan imah eta teh dina pelebah sumur teh aya nu ngajanteng nini kacirina teh buukna teh bodas ngawik-wik, make baju, make samping, sadada tepi ka sabitis, jeung katingalina teh ramona teh bari nyisiran buukna anu gimbal. Terus melong ka kuring, melong kosong. Kuring ngeuwas di dinya teh. Astagfirullahaladzim. Kuring teh rada ngagorowok istighfar. Kuring rada kasima. Rada terus we melong eta nini. Da kuring teh hayang sidik saha eta teh tapi terkenal tuawuh eta nini teh jaba eta mah pikasieun pisan nini teh nya kuring ge beuki digancangan leumpang teh muru asup ka imah gegedor ka kolot. Ari pas ku kolot dibukakeun geus eueuh eta nini teh tapi ku kuring teu dicaritakeun heula kanu jadi kolot. Da harita teh geus peuting bari jeung kuring ge nya asan teu ieu teuing ngan pedah isukna we pagetona dicaritakeun teh kanu jadi kolot teh. Tah eta pangalaman kuring anu dicaritakeun kadua kalina di dieu. Sakitu geuningan carita anu dipedar ku Incun ini teh. Bisi marane boga carita sok kirimkeun kana Facebook Agis Ilyas inboxkeun nya. Oke, ku Incun ini carita hidup, pengalaman hidup teh bakal dicaritakeun deui. Jeung penting mah kade subscribe na soalna ke bakal loba carita-carita leuwih rame. Sakitu nya ini ayeuna erek asup deui kana liang kubur. Asup deui kana liang kubur ini ayeuna teh.